Gelar karnaval, namun tetap jaga keamanan, jaga kondusivitas, jaga ketertiban, jaga keselamatan diri kita, jaga keselamatan orang lain. Anu kahiji gelar karnaval anu baris tampil di blok Pajagan. Langsung maju, silakan. Anu kahiji blok Pajagan langsung maju. Maka aturan baju shopping beserta anu kahiji blok Pajagan. Blok Pajagan bisa anu nyanak moto apunten blok Pajagan bisa, blok Pajagan juara. Bapak RT ngapunten obrol Bapak RT anu kahiji obrol ka panggung hadieu ka panggung mayun Bapak RT na manggung ka payun plang RT na sadaya plang tinggalkeun ka panggung tinggalikeun ka panggung sadayana plang lalu pihak kegiatanana tanapi kreativitas anu kahiji di blok Pajagan aya rombongan pengantin anu nyandak tema rombongan pengantin diteraskeun rombongan qosidah dul. Silakan kreasinya. Mangga aya saudara sabaraha menit kanggo nyawer panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ditugas kedah nyangar panganten anu rara luput sapertos kinya. Lalukeun kasep geulis. Sumeja unyukuni gas nakur anu lali telah moget sarau istri anu atos direnceng di lapangan geuning hidup kese pulang ke gereneng dan nyawer teh taraminang maduki kaleneng warek sapecampleng kasep hidup teh geunis ulah pacuan ngicip-ngicip dengasaan lami-lami hoyong ganti deui pas padukan tau Kajen balik-balikin cing suka berang suka long kewang mengadu sayang abdi menghantarkan wae antarkan anu baheula bilang loba negara anu baheula alang kali wagan kadiakan melabung buri mana nyeri ento gabi iman sok pangentaskeun ur-aur duit tadi aur-aur heran kacida nya naon lalu dibela asupkeun wae asupkeun
Waktu apa bingung cukup halo nak telepon di Pulau Jawa main Pulau Sumatera lalu malam mingguan cukup dia SMS-an buka kabar jauh laut lawan gunung waktu apa terbingung cukup dia SMS-an. Gatuh dulur bisa di blok Pajagan sampai di Temana rombongan pengantin anu kahiji diteraskeun ku rombongan presida anu kadua katiluna aya mah Temana masih di warga Pajagan anu nyerah tembak Pajagan bisa Pajagan juara sampai kedengaran yang blok Mokarasi berpikir langsung ke Bapak Penana mohon dipersiapkan untuk tampilannya kelancaran keberkahan amin ya Allah ya Rabbal alamin langsung